Gelis dan kasep ngayang duka kamana. Salillah hirup sehat numer sehat Allah digeringkan ku Gusti Allah numer gering lagi Gusti Allah kadang tepuguh tekaru gering tanpa sabab haju cager lagi gitu ke ingat ka dongeng abah jelema sugih geringgus ke Jakarta geus ka Singapura bebeakan dilayadkan ku abah. Nah, pasar sekian teh selain obatan. Saya masih gede hati. Coba bae ka puskesmas lah. Ya sepira puskesmas. Obatna gering eta kena nyeri ceuli eta, nyeri irung eta. Nah, puskesmas bae kos kita tuh batuk eta, asma eta. Yes, aku lagi ke Jakarta, ke Singapura segala geus beak ya udah. Jaga banyareat maulah gitu janu nyagerkeun mah Allah lain obat lain dokter tekadkeun nu nyagerkeun mah Allah sahadunya obat puskesmas ge atuh janu nyagerkeun mah Allah lain cenah kieu geus ka Jakarta geus ka Singapura iya tuh aya Allah can nyagerkeun masana jan ka Jerman ka mana ge nya jadi atuh coba bae ka puskesmas udah teu nyareat teuing abah balik nurutnya na ka puskesmas dina hatena mah sapira puskesmas obat nyeri huntu eta ceuli eta salesma eta asma eta obat jantung eta bae puskesmas jantung geus sakit saya aya tuh darurat itu jalan ge beli ka puskesmas teh geus lah asa-asa teh mariksakeun ya obatna pasti eta keneh kan geus bawa diinum nya kunaon menang sajam 2 jam cenah ieu jembar rada ngeunah ini bener oge jaga terus isuk dan minum deui apa sekaligus bae pa ini obat diinum cak nama permen meren atau overdosis tapi eta barang geus aya udah saminggu mah Masya Allah bener kiai cak bener kiai mentak urang ulah osok ngabaikeun ngecilkeun ka urusan-urusan nu cek hate urang leutik ulah berobat eta kadang-kadang kos kitu urang mah hebat we ka anu nyageurkeun makan Allah aya anu urang mana eta geus teh cager-cager komo mana ge teh cager jadi datang itu teh sakarang ngaran Abuya di Cidahu datang kadinya Waalaikumsalam kuda dia waduh dia ya geus berobat geus wah kadu bebeakan mana ya umum ieu mah cenah naon garang tanggal bujang kaget lah komo kos kitu atuh segera sambil bujang kaget geus obat tu paten mahal geus teh cokoteun guna ieu teh rendemkeun kana cai inum balik buyana langsung buyana dilaksanakeun di inum sabra jangan ini awak coba saya tenang nanti ujang kaget tuh loba habak sama dia oh tuh langsung diinum deui cager ku bujang kaget doang tak eta kan ya Allah cagena ngomong kieu mun ti kamari memerang teu kudu jujualan teh kudu kitu sia mau ngomong kos kitu eta teh Allah derek meakeun harta heula buku sebab hartana teu bagus tak eta rahasia ya Allah aya nunggus kadieu migrain geus teu nganggap obat-obat warung teu nganggap ka dokter geus diurut ka mana aya beta babaturan saya kunaon ieu aduh sakena hulu sopan ta bahasa hulu teh sopan nyeri hulu deres ayahaan coba di belah kaler atuh ulu
kunaon nyeri ulu cek cenah aduh jeung beung aduh tadi namanya nggak ada capek ejo sih mah aduh kurang hulu ejo eta kos gitu tah ejo ya ku geus sama mana inget ngurut seberapa bulan ya penyakit teh guys ke dokter ke sana ku prokol geus dah kira prokol gitu. Ini coba kayak ku prokol enggak prokol di obat warung ceknya nanti ulah sok nganggap kos gitu coba helanan coba kunya ajurek besare udah sare teh plong ya Allah ya Rabbi cek ku ngeunaheun ieu ji prokol we kan eta obat prokol ulah kadangeun ku pabrik prokol be atuh aing pajar promosi ye carita obat-obatan ye tunggu aing disumbang be ku prokol siapa boleh bae dasarna hayang jama tah eta ulah sok ngabaikeun ka obat-obat leutik obat-obat warung inget kula ieu mah alal hak lain dongeng fiktif bener aja kula mah kula basanten ka Banjar pan macul di Banjar macul haju ieu ka pacul meureun wiridanna poho hari teh teurak teurak waduh bacocor sakurang dieu mah getih atuh di ditu biasa diobatan segala sesuatu saya kira kena pacul kan seetik cowok pacul tapi ternyata meureunana besi makan ka lain deui nah kabelah dina terus ngagedean di pondok teh bengkak meunang meureunana bangsa saminggu nyeri bengkak balik ka dieu balik bebeja ka abah ka ibu kitu ka dokter bae cenah ka dokter ka Tangerang dokter geus segala rupa teh cager dokter deui teh cager deui geus kompres geus segala pindah dokter ngagedean Pak daerah aya kira dokter Kamal ka dokter Kamal ahli kulit teh coba ini mah harus dipotong gitu iya aing diprobak dipotong sakate teh geus leutik hate waduh mangkaning pemuda keneh geus siga hayang ka awewe kenyanan deuleu kurang hiji aing embung oh siapa sok ka mana bae pikiran teh aduh aing kudu dipotong jempol masyaallah balik ka ieu teh harita keneh bakal merek dipotongna ku dokter Kamal teh lah udah balik ka dia terus tanya deui ku abah jeung ku ibu kudu dipotong cenah bu nanaonan set nyieun teu bisa motong eta dok ibu eta geus ada ku ibu dirawatan geus pokona mah marud koneng ku ibu almarhumah masyaallah koneng terus di bawangan saya kuasa atuh ieu digoreng meureunana diuyah diaduk-aduk kolot baheula eta make daun jauh di dina tatakanana teh daun jauh kulutuk ulah di piring syarat meureun set guys mana nu nyeri di heula di non di bubuynya saya bubui dihau tuh datang ke asak ulah di dia di dapur gedeng geus teu daya terupaya mana nu nyerina eta guys bu panas kene ulah loba omong ibu dokter Zia cenah bari lalagaan ku dokter itu geus teu bisa ku ibu bae jadi langsung Italian ku nyana kumaha nyut-nyutan geus loba omong
Oh, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalagaan ibu. Sok lalagaan mah dipukul lah begitu. Yes, jadi tepak aja nah, yes. Masya Allah alal hak. Udang subuh. Nyeri barang dibuka coplok kan nyeri. Nu nyeri teh coplok sorangan betus coplok bae. Ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah. Mantak dipraktekkeun ku kula ta eta tah aya jelema nu nyeri induk dipotong ulah. Nurutan ibu kula ge. Aja gua makan koneng. Nah, di koreng kuyahan. Terus eta naon garang bawangan. Anjeun doana Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Disabara urang ya alal hak disabara urang nunduk dipotong penyakitnya hampir serupa kos gitulah salah lagi. Aya nu menta ka Haji Pendi sarua praktek nama kos gitu paeh geus lain ngagedean teh paeh hampir jeung nyanana. Ya Allah, tak ibu boga tarekah ti kolot seperti eta. Jadi ulah ngabaikeun urang ke dokter ya boleh ke dokter kan geus bisa. Kan menyageurkeun mah Allah tadi kan. Nah, inget aya jelema bisul di dieu baheula bisul gede jasa dibirit. Salat ke pan baheula mah sok lobakan nu haju ambay-ambayan teh gitu tah. Baheula mah loba eta penyakit bisulnya. Merata itu bisul baheula mah jeung koreng penyakit anu merata di masyarakat koreng jeung bisul. Ya Allah tilu jeung cule. Maksudna eta baheula mah kunaon bae eta penyakit teh bener-bener kabehan garana. Ye asal isuk-isuk bae atuh nerepakan eta laleur. Atuh eta cokot teh naspro digitukeun pan naspro doang baheula mah atuh. Obatna teh naspro baena naon ge batuk naspro, koreng naspro. Naspro koreng aya tahu teh naspro. Digitukeun asal isuk-isuk dipurulukeun naspro. Nah. Eta ieu dieu gede. Bisul bungkul tuh gede. Geus ka dokter geus ka mana teh cager teh ka abah. Oh, gula saya ira, kos gitu, gampang sih kabat. Lain gampang geus ka dokter aja. Atuh dokter manuki moal bisa. Aju abah ka tangkal awi ka dieu tah. Aya nu hejo-hejo teh di handapeun tangkal awi teh tah. Sok anu kos lukut teh tapi aya daunan gitu tah. Coba cokot bro jalobain tukang gini. Gesek-gesek ku abah. Set konggeng. Waploh ka dieu. Nah, siap balik ka ditu ulah kena coplok. Dikitukeun hees bareng di imah. Masya Allah, eta barang hudang plong bae. Eueuh nyerina dicabut kalaluan. Kalaluan goreng nyaho kula tetangkal eta nu di handapeun tangkal awi teh anu naon ngaranna baheula mah nyaho eta. Eta paranti bisul. Masya Allah. Lamun ku pandan tiis bisul di pandanan tiis ngan teu coplok tiis doang. Tiis lamun ku korong tanya na aja eueuh kakarak deuk bisul di korongan eueuh nyana gregeteun meunang ka korong. Aya tareka baheula tak begitu tapi lamun deuk kakarak deuk bisul da korongan coba ge sia ku aing di korongan sia eta cager eta tareka kolot asal meme kang mentis eta embungeun jasa eta ka korong. Ya Allah ya Rabbi itu kudu nyaho eta tareka baheula tuh mandak ca kolot teh bener sama bebeja geus gede emang kunaon kekarak bebeja korongan ge moal jadi eta kolot baheula eta asal di korongan asal deuk jadi. Tapi kumaha korongna meureun nya atuh korong si eta mah pagon. Lalu menjadi penyakit deh bae penyakit korong si eta mah tuh. Geus bagus dan nya mah tuh ka korong-korong jadi penyakit.